jadi tempat ngobrol gogonjangan. Waos, 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 warung obrolan Sunda. Ya, Uceng nyempat duit sakedeung, tapi tong beja kasih akang. Keur naon? Yo nih, apa Uceng teh kamari teh minjem, minjem 200.000, pake modal. Ari teh eta nu boga eta nanyakeun. Ari teh pan teu payu dagang kayak kamari basah di ditu teh. Da Uceng teh boga hutang eta ieu. Bisa akang pan teu nyamun, nyaho meureun salaki Uceng pan kumaha. Dan paling ge saminggu lah. Saminggu tapi ulah lila teuing mun saminggu teh berenang kudu pas saminggu nya. Heueuh, balila tapi awas ulun beja kasih akang. Apal si Upah. Ayeuna keur ka mana saka? Teuing teh keur ka mana bae. Urang heueuh, taidah lamun eta na. Aya bitna, engke mun eta dicokot atau ku Uceng. Kewe cokot ka ditu. Ari nyai beres di mana? Depan bieu teh geus lalajo eta, lalajo 17 Agustusan. Oh, apaan Uceng ge heueuh, tak kamari teh pandek itu heueuh. Dagang. Ari teh pan teu meunang. Tah anggapan urang hutang mah kudu dibayar. Atuh geus nanyakeun pada Uceng teh janji teh poe, ari teh can dibayar. Aduh, makanya janji teh kumaha. Kade tong beja kasih akang. Moal bebeja Yo, akeun eta bae. calaki Uceng mah kitu ayeuna naon kudu aya wae di imah teh deung saung naon. Ai deung sopan kudu ieu nya dibeli naon. Terus dagangan cenah dagangan secara rencang kieu teh dagang. Apan keur PPKM kieu atuh ti mana usaha Uceng saukur kieu coba. Coba ena mah sagala teu meunang. Ai nasi kumpan urang teh kudu ngalir. Asal lalaki nyaho naon, nyaho aya dengan sangu, nyaho dahareun, urang liurna mah di. Liurnya. Tak pade. Ya, teh lamun eta heueuh nya coba Uceng teh ka ditu kumaha. Jangan nyamper katanya kan dia. Acan. Lah kamara gua kenal. Nya ini. Alah. Terus Tes ulin eta ti dinya bieu teh aya. Ya naon. Entuh. Atau salaja 17 Agustusan tapi bieu teh da kalau ka dibubarkeun geuning aya PP. Naon PP teh? Oh aya satpol PP. Satpol PP. Satpol PP. Kan cainya. Aduh. Cenah teh. Terus si Encus teh latihan naon gitu. Kecapian ukur syuting ke di SMTV. Da atuh cenah akang ka kamari teh cenah cenah salse urang latihan naon cus sing teh gitu. Di HP aing urang di. Ngan bobot-bobot wae ari geus rusak sok ngamek. Cek kang si Encus teh kitu cenah urang latihan di ditu. Tapi cek abi teh kieu sok sieun ngamek si akang. Walah cenah tanggung jawab nyebut teh tong ngamek kok. Apa ngabeli enggak itu. Kalem atuh enggak berangkat. Latihan di urang di ditu. Itu di si Encus di si Is. Milu. Betul, lawan hujan moal gitu. Milu, hujan mah. Urang. Tapi dia sereup kieu kan. Bae. Usumna itu tuh. Ari akang geus di mana bieu? Terus tidinya Tempok geus loba tapi acan. mulai pulsa itu nya. Suka terus nyimpang. Assalamualaikum. Tuh, ini nyamper. Ujang, Kemana? Mangga. Hayu atuh. Alhamdulillah. Hayu ke mana? Orang latihan. Oke, udah kalau sampai ke nggak berangkat. Jangan terus ngariung, tunggu ngariung. Sok atuh ngopi heula. Takarek datang si akangna cepeun. Ngopi heula. Mobil ah. Di dieu we atuh latihanna. Nya sejauh-jauhnya orang kan. Jauh-jauh teh di latihan teh Kapan itu saha. mun bisa nalungguan kalau mah heula lah. Kalau mulai orang ngopi lah ya gitu Pak eta Pak. Ngoropi heula angro ge. Tapi caina eueuh can asak eta. Kan asak. Kan aya atas Aya we lah. Kopi aya kopi. Iya we jeung bonteng teh jeung tahu. Anu oceuna teu balanya, kopi lagi eueuh teu balanya. Coba cerita mah. Bangkrut. Sebut bangkrut henteu, cenah daerah sebut bangkrut. Tapi duitnya keur Tuh, balanya. dia nyekel bonteng. Udah kan segede kieu. Lain itu Udah kembali, bisi narunguan kumaha tuh? Latihan teh cios itu. Jadi ayeuna kalau ngobrol kalau mana. Di mana tempat teh di mana? Dia tuh. Di itu. Mending di dieu atuh lah. Panas abi ka dieu aya si Sugan teh atuh mah. Mending di dieu we. Jadi kumaha Kang cenah kumaha tuh? Bukan harus ada ngopi Kan ngopi lah di berapa? Kan ngopi heula tah Pak. Bari eta. Udah ya. Nah, yang diajar ngacak. Tahu daerah tempe. Jadi boga asisten witi hayang juragan hayang diajar ngacapi teh yang bisa. Hayang diajar ngacapi gitu. Bagi lagi bikin yang Mantap mama ngacapi yang diajar eta. Ya, kita perlu bisa.
mun urang bisa kabeh karunya kan bisa kan mah bisa kacapi. Urang misalnya aja we bungkul. Ulah batur wae atuh bisa teh urang ge hoyong bisa. Oke, ku kami diajarkeun lah. Ah, kos nu bisa we. Kos Babari. kami. Kang bisaeun eceu. Nah, Kang sagana ya telepon. ngajak latihan bawa. Telepon. Sana di dieu atunya lah. Jos. Hah? Oh, jeda. Oh, ini datang jangkar mah. Oh, tapi hah? Kuma? Nah, kalau itu hujan. Nah, ini pindah ke dia lah. Di dia belah lo pieu. Nggak, dia di warung ada yang pion. Pedeng. Ah, pion lo di dia. Komplit di dia Dia mah. di mana tuh tempatnya, Kang? Ah, ya di dia sih saya lah. Lain kali ya bisa. Kalau kali kan kali lah. Dia geus ngarumpul. Kau kasih tungguan kali lah. Nya. Oh, nggak cuma di dia lah. Oh, hari apa lebaran kami. Oh, syukur. Yuk. Oh, tungguan. Waalaikumsalam. Enggak. Jadi kumaha bieu? Juragan kumaha? Itu sih. Iya, kok. Oh, itu saka dia. Oke lah. Pamering Mending di dia adalah hanas abdi ka dieu nyimpang asugan. Aya aya opio di dieu mah. Oh, jeung medeg gitu aja. Aduh. Tamalila. Malila bang dia mama ya. Wah. Besok bareng ngaropi heula atuh saya ya. Sok atuh naon? Tapi kudu balayar. Nya. Cucu coba nanya doi, ulang nganyuk wae atuh Nganyuk saminggueun satu. Palingan geus karumpul geuningan. Alhamdulillah. Ditungguan di ditu. Kan, mobil bantu dia. Ari abdi ka nyimpang ka dieu pugu. Panas we di ditu can ngaliwet aing mah. Oh, sarua jeung bohong. Oh iya tadi teh pamajikan teh mah cing teh ngaliwet buru-buru bisi tulus lalat. Itu sorangan. Kumaha? Jeung mamawa ucing di mancosna. Aduh aya. Pan. Cing lungsur atuh lungsur heula lungsur kan itu. Lungsur. Dah, Teka bageannya kursi itu di Kursi situ. na. Iya. Teu bawa di kursi. Aduh. Aya. Di wayang bada di warung ieu mah. Iya, barang we aya. Itu kayak pindah naon gitu. Oh, atuh da itu panas. Tadi teh panas ngalaliwat. Sok saya aya yo pieunana. Pas ngaliwat pan euceung geus eta atuh teh apa rek latihan teh jadi teh balanya yo. Kopi raku Pinang atuh. asa. Disuguhan lauk aya samuna eueuh atuh. Panjang konteng Kang. Jeung bola Kita bisa badai terong. di ngaliwat mah. Oh, apa tadi teh rek ngajiseun si euis teh teh Mang Cus. Oh, bari latihan. Ulah sok itu loba. siap-siap. Siap-siap naon atuh. Oh rek meuli heula beas dia teh papatar. Karek-rek. Lain meuli. si eta mah Suka teh geus eta ngaliwat. Acan da. tong dipercaya tiala uing gade kira seberapa kali wet heueuh nungguan aya 2 jam na Tapi kabalik mana tuh teh kana can udah da cenah di parela karek tandur ayo Tunggu itu di sini sih. iya mah aya tah tingali Tah terong. kesehatan Tahu. menang mundur tadi di pipit tah ieu teh naon disebutna Bonteng. tah bonteng ieu teh obat kuat Buat naon? Kuat di kadek. mana ieu obat kuat lah Itu teh bonteng seri. bonteng seri Bonteng suri. Oh. Sorry. Lain mah. Dia mah karesep pamajikan Mang Encus. Nah, jadi roco Dirocok. da dibandingkeun jeung eta mah da gede kene eta. Gede kene. Poho mah. Naon? Aya naon ieu? Eta terong. Geuningan pernah teu ramaskeun ka terong. Gitu. Lain kieu Kang, kieu teh nya bari latihan teh nya abdi kali teh jeung eta teh jeung bapak teh. Jadi hayang diajar ngacapi. boga bapak gitu Oh, pawawan eta. Oh nya. Bapak angkat. Eta teh guru abdi, guru sekolah. bapak angkat Bapak angkat. Pansok angkat wae. Angkatan wae gitu. Ya, lain masana diajar kudu geus manggung atuh geus kadaluarsa kitu mah. Geus kitu rek diajar iraha mangungna tuh. Apa nanggung mah teh meunang da PPKM. Oh, lain atuh. Kapan kabisa mah jeung ilmu mah teu kudu berat mah apa Ka dieu hayang bisa ngacapi. Bisa gitu, bisa. Iya. Bisa gitu kan teh. Tukang mah itu. Oh, Tukang Naon? Tukang teuing. kan Tapi aya halusna di musim kieu. nya. Salaku seniman nya tah urang pogok urang teh. Ulah. Nya. Sok sanajan. Make kegiatan jadinya.
Ulah gara-gara Orang PPKM ya. terus ngaharulang salah goreng. Sakit Tong pakai sok kegiatan. pugag kanu karya-karya. Nah, itu. Duluikeun. Sok katulkeun ku bonteng. Tapi Kang, ada yang nyepan sekali Kang. Ya, nggak salah. Bonteng itu obat kuat, tapi dibandingkan namun yang disambung ku paralon, asa kuat kali disambung ku paralon. Punten nyariosna tong bari ngahelar ameh benteng. Mas kebiasaan Jos, Kang. punten abdi mah sanes seniman. Tapi abdi pelaku seni. Ah. Resep dari seniman, kanu kesenian gitu. Oh, berarti Ojang pelaku seni. Ya. Nah, itu tersangka seni. Aduh. Tapi kaki itu nah eta Mang Agus. Sok Aduh. Tah kadinya Sok. kanu ngacapi mancus. Anak kumaha teh diajar kacapi teh. Mau, kumaha suarana? Wah, ini mah pas gitar geuning. Udah kudu tuku pancoran euy. Nah, itu ngeunan dia. Tugu Monas. Tuh mana tah? Dok, nyanyian atuh. Kumaha nyanyi euy? Kok madinya? Hancur Bisa bisa. teh nian moal. Mau mobil butut? Nah, kieu we suarana euy. Kuncina atuh, kunci Ya, buka. nah naon oge pan urang teh kudu Ahlina. ahlina. Nyerenkeun hiji perkara ka lain Juga mah komplit mawa ieu. Tunggu karusakanna. Teh, teh. Nah, Oh iya. Sok. Tuh, geuning. Sok atuh. Tangan eta. Yang bisa ya. yang bisa nggak bisa teh yang bisa. Ya. Nah, pan uing teh boga anak gua. Boga murid geus ngamuridkeun segala ilmu ngacapi di seni kanu ngaranna jenderal. Maman Sudirman. Jadi kudu nyukruk galur, Mapai laratan. mapai laratan, ulah waka kasaehuna. Amuridna heula. Nah iya, muridna. Gitu. Sok jang teu Lain. Lain asa teu masa urang. Lain. Juragan. Ai Kang maman jenengan teh anu sayuran teh anu alit-alit. nya, ieu teh jenderal, maman jenderal. Nah, bet disebut maman jenderal, pan ngaranna teh Sudirman. Baheula boga murid teh ngaran maman loba. Kulantan Sudirman, ieu Patrajeng Agustusan, jenderal. Jadi we geus maman jenderal. Berarti ngaranna mikir ke Abi Karma, yes. Kan? Ieu teh karma, ai karma teh karma pabelot. Ngan geus diaranan ku paderohan Pak Kabid baheula. Karma asmara. Beda pan kungsi. Aya Jadi asmarana. juara ngawih di Nu Salung. Sabab ieu mah baheula di Nu Seniat tukang lakolan suluh. Gitu. Bagar takolan ieu. Kan untung lain karma salingkuh. Untung. Oh, aya Kalau tamah. salah nakol. Hukum karma. Karma. Hukum karma. Cisok kata urang haheula Ela ngebahas karma. Karma kumaha? Jadi lahir nanti setengah aja indung teh jadi sebut karma. Kalain menang bernih. Keur bersin. Setengah aja. Aduh, dede. Beda dan naon ge kumaha cupat ye. Jiga manggu lamun cupat genep di jerona aya sauriji. Genep. Mun cupat teh 7. 7. Lamun cupat teh jiga kieu. Berarti jelema mah kumaha beungeut nya. Komo cepat tiga juragan. Tapi lamun cepat tiga juragan. Iya gitu. Hati-hatinya bersih, baju bodas bersih, hati-hati bersih. Lir ibarat karbon. Tuh. Karbon dioksida. Kapan karbon bagi dong? Jangan lah, coba. Sok kumaha tah. Tahu nanti teh. Laguna. Sok euy ulah Ieu weh. Oh, latihan bae urang teh. Urang mah nya. Ieu weh latihan kamari ini Abi mah yang kamari. langkah-langkah nang sapi gitu. Dah. Langkah-langkah. Gampang. Gampang. Karena babari. Langkah tuh. Gitu. Lengkah ka sapi. Ngalengkah Iya, ieu ngalengkah ieu ka sapi gitu. Iya. Meureun. Bejan, ku abi bejan. Langkah-langkahna mah lamun kuda L. Terus lamun Lamun raja salengkah, budak kaharep. Tambah catur Langkah-langkah. Nu penting Pak kieu lah. Urang kacapi teh urang teh sarana hiburan. Sarana di seni. Tapi urang teh kudu selektif ka jerona. nah gitu. Kacapi kudu nyacapkeun kecap jeung pikir. Kudu saling antara naon dilisankeun diomongkeun jeung naon dipikirkeun teh kudu matching cekrat hayeuna. matching. Kudu sarua. Gitu. Oh, matching. Tekad ucap jeung lampah kudu akur. Tah, gitu. Ulah sok patoja ieu. Jadi kieu juragannya cohakna mah abdi teh. Hayang dia belajar tinu kan kacapi teh. Bener. Kakak jadi kieu. Mimiti pangaresep. Bener. Tak geus bisa jadi pangabutuh. Laras bisa. Gitu kan. Jadi pangabutuh teh manggung. Heeh, mun aya nabeuna gitu. Jadi Di nu ayana ge udah beunah ieu dibubarkeun PPKM. Teu meunang Teu aya meunang. ya nama. pokoknya mah latihan dulu urang teh kudu apal jero-jeroan. Jero-jero na kasenian. Jero-jero kasenian. Terus Mun kacapian pan kudu apa? Kudu apa jero-jero na kacapinya mangnya?
Aya masalah jeroan-jeroan mau urang mah nya. Oh, benar. Lamun kurang geus Lagu dangdut kudu nyaho jeroan dangdut. Dina pop kudu nyaho jeroan pop. India. Lagu India. Nyaho jeroan India. Lagu kidung. Ta model dino rock kudu nyaho jeroan rock. Lain ieu mah heuh etana kitu. Jeroanan anu nyaho jeroan lagu rock gitu. Tah kitu. Lain jeroan rock. Rock eta mah beda rock jeung rock beda. Oh, beda. Teu aya huruf e. Heeh nya. Rock. Rock jeung rock. Orang Sunda atawa saya make o. Jarewan. Sok. Bener. Jadi tinu kecap. Tinu kecap. Model iya dengan lamun ku uu ku oo Nah gitu. Waas lamun misalkan Gue. sabab naon di Sunda mah loba ku a. Di Sunda mah loba ku a. Aya anak bayawa. Lamun di Jawa loba ku o. Nya. Sok pikir. Lamun di Bali. Di Bali. Makanya jangan macam-macam sama Mang Karma. Itu eta bahasa kan awungkul. Moal ngomong ka piheula. Jakarta. Ya, cek urang Sunda mah Jawa, cek urang itu mah Jawa. Kan waas Model geuning baheula lagu baheula geuningan naon Asmarandana eta pan kudu aungkul nya. Saha bisa di ya. Asmarandana berarti kudu aungkul. Mangkarta angkat ka pasar mawa nangka sacarang Heup ka. aing rek pindah heula. Terus Cicing ieu ieu lah. Bujali. terus kumaha dan Pindah heula ka dieu. dan Hah? eta teh terus kumaha Mangkarta angkat ka pasar mawa nangka sacarang ka. Garwana palecelan hayang nganyangka Jakarta maksana nganyangka anak. Lantaran hargana mahal kapaksa mawa martabak. Asmarana. Kumaha jadi kudu aungkul Aungkul. ya Mun bisa mah dikacapian atuh Betul. ngareuna. Salah. Wah, bener. Wah, nyurup. Basa abah angkat ka pasar. Benar. Jalanna ka parapatan. Anya. Maksudna balanya kabayangan hargana mahal. Bener. Sabab hargana mahal kapaksa meuli surabi. Arti mana tuntun atuh salah. Kamu meuli surama mawa surabi. Bener. Meuli surabi. Ya. Atuh. Aya duitna teu mahi atuh. Tah, anu bieu teh naon? Asmaran. Beda jeung kinanti. Oh, itu nanti kumaha? Kudu i kabeh. Oh. Contohna? mah. Contohna Bisa teu? biicih kieu di pipir sisirin tial sisi bilik. Nah. Disidik-sidik nyimi nyimit bilik ici gini. Sirilik ici nyirin tial pipi nyimi digit. Eta tidak Bisa aja bisa teu? Sok teu i. Ayo awas. Ilih mimin kiih. Sisirin tial sisi bilik. Si Iding mimiting ngintip, cir mimin kiih sisi bilik. Benar? Benar. Si Iding mininyi kikik, mimin kiih nyiri, cir. Bener aya nama. Bisa ada. Ismirin diri jadi. Ya, eta ismirin ini aya deui sinom. Sino, angus. Ai sinom tina o kabeh. Tina o. Kumaha? Nya oe kabeh. Tina o. Sok. Oh, ojo gogoy. Gorowok, ojo nyorowok. Ojo nang orok mang. Ya. RQO, IQO. Sarua. Merajol orang merajol. Ya. Mu era. Guru lagu nanti kudu oo kabeh. Guru lagu. Oh, jadi Oh, mulai dibenteskeun. Iya, balik ya. Can angus. Boro ya, cos. ayo pada nyarekan ayo. Jetul we ke atuh. Tapi kanan bieu teh. Nonton. Orang ojo nang orok mang. Merajol. Orang merajol. Ya. Bara-bara hoyongnya oh soda mah gohtos merosot. Resot. Ayo tinu naon? Tiru oh ya aya euy Surama. Aya atuh. Rek dicontohan tiru Oh, kumaha? Keyeukeun heureuy jeung beunteur geget dedeh jeung bebereuh. Terus nganak-nganak beteng banter, coba banter kedono. Lain eta banter menir aja kayak keur kitu
Kusakeureureun atuh. Bener. Kayak jalan gerang. Enak-enak. Beteng-beteng. Pantah haba. Bener gerang. Atos era Lamun jadi lamun betul make Oh, tina U. Bisa tina U. Sok. sobo ojo totorobon itu bisa manyona Mulu-mulu udut kuntung. Gunung nyohon gunung ngukuy urut kuntung. Tuh. lain bararanganya lagu baheulanya Baheula. Tah lu aya ke hiji teh pandeunah ai Sunda mah A I U E O E. Berarti lu acan naon? Tina ta. Naon tina kumaha? Eueuh. Teh leleng elek kesekeng elek kerecet pejet. Oh. bener Ese mereka kerehet merengkel keket mengkeneng. Teteh merek teh kereset. nyelap dina kelek Nyambung nih bae. Rek nenek. Geus apa mana? Ayeuna mah kieu. Pan urang teh tujuanna teh rek latihan. urang mah itu hitung naon gitulah daripada urang jenuh ngemutan naon eta nu kitu tadi Nih hiburan. Ayeuna masuk urang hiburan bisa rek ngerek ka haleuang, rek naon kan peda urang teh kudu luyeukeun meureun. Ieu mah ngapon lebeut ku palsafah anu akhir. iya rek latihan mah pagi kan rek buka acara pan Tah mah tadi yang diajar. kita rek ngawin dina eta dinu ngurupkeun dinu nyerahkeun nya mah Nang ngahuripan. ngahuripan teh naon ngahuripan Kalau dinten nu ngalahir. Dina Sunda mah ngahuripan teu apal. lain baheula mah zaman disunatan untung aing mah teu disunatan Lain juragan. Manya geus kalau kitu teu apal ngahuripannya. Heeh. Si ieu mah pan teu disunatan, jadi teu apal ngahuripan, tapi aya alusna. Teu urang kan disunatan teh. teh mah Aya cocokan nu majikanna. Ceplok, betuk, ceplok, betuk. apa lamun ai ini wing rek init manggung Kang Cus nyengol lah jebret maka kamari aya rencana wing rek disunatan ulah bisi ngarumah Lumayan cocokan. bae urang mah ngobrol jeung dulurnya Ayo mah kira. lain ku batur mah da moal kadengen Apa urang mah dang harewos eta mah judulna ge waos warung obrolan Sunda. Ai urang Sunda geus kebiasaan cawokah jeung jalin cawok cawokah. Ayeuna mah kira ieu kalau hayang diajar ka capi cenah. Pan tadi geus wakca, kuring mah moal ngamuridkeun, sabab murid tunggal jenderal. mana murid teh Mana? Eta jenderal. murid Murid. itu salah atau iya atau Murtad. Oh, 50.000 atuh. Juragan teh guruna apa mama? Pak, percaya ya gitu mah. Si juragan teh guruna apa mama? Guruna itu. Benar. Ayo kalau bali jalan mah, lu penting mah ieu eta. Tah, eta. Iya kesehatan tuh, cara kadaharna asupkeun ka dina launan. Lain ka dia. Nah, kurang ngalah. Saru deh. Cobaan heula teh ngajar ka sapi mah. Soalnya aku lu diuji heula tapi ka mana? Ka Kamar pangabisana. Sok lain ditiup kade, ditiup pasuling. Ah, Ya. gitu lah. Ya, gancan. Gitu. Tapi alus oke nya. Halo, Terus sampang geus saya. tetagihan gini suku mana nih? Aduh. Benar. Gitu. Ah, teruskan. Asik. Allah halus. Alias dia mah mau fungsi 20 tahun. Lain mah asal lami-lami Mari dikawihan atuh. makan. Bareng nyeleweng. Sok atuh. Nah, bener. Kumakar mah Ca jadi rasa ca lebih. ca candran. Naon teh? Ayo dah kami sana ke Sandran juga nyaho na ke Sandran. Lagu naon nya? Lagu naon? Nah, naon ya lu? Sok asa dikaryakeun sareng kitu cuma da mun eta teh keun apa-apa. Oh, biasa kan bae me asal anteng we. Lu kok ieu? Irilik tik sarajang krik tararap tak saralonak. Kayaknya
Abdi terang teleti ka Mangcu. Iya jam alah. Babaturan sok namulan tai kotok. Lain puleukeun ti kotok di Oh, tamulan. ada turunan buuk. Dikatak ningalang batu. Lawan-lawan jadi legok. Tina tak. Tina tak eta kana susu. Lawan-lawan kanu legok. Legok. Kan ledok meureun. Nah, negara itu lah. Si eta mah mengpar wae. Lain aya lagu bener mah teu apal we mah teu nya. Di Banjaran tumpak kuda. Jauh-jauh teuing. Mobil. Di Banjaran tumpak kuda. Ah, teh capek. Balikna eueuh nu nanya karunya teh. Aduh. Pangajaran bahasa Sunda. Mulik masingnya. Jadinya. Sok lajengkeun atuh kayaknya. Teruskan atuh. Sekian contohan atuh. Contohan, Udah kudu ningali heula contoh meureun atuh diajar oge. Lain kulit contohan ngumpul, kudu praktek sana. Tidak. Pada Lah. Tah, gitu. Diajar vokal heula. Yung, yeung, yeung. Kawatna ge bakal pegat suara di rumah. Yeung. Tuh, gitu. Oh. Karek lah unggul eta. Kamu aduh. Hah? Aduh. Aduh. Lain gitu. Eta mah aduhnya. Lain. Aduh. Ya. Aduh. Alah iya. Kebiasaan si eta. Ayeuna jangkung. Jangkung. Lamun teu ka tepi, aya teknik lain. Kumaha? Lamun jang. Oh. Teu ka tepi. Jang. Sok, ayeuna aya ibu-ibuna tuh kumaha? Sok. Coba nah. Burung ah. Sok ge ya buru. Sok mah lagu nama. Ya kan Subang atuh, bilih hilap itunya hok anjing ka Subang, nah kumaha ka di Subang teh? Nu bibir beureum. Oh, bibir beureum pas eueuh. Mata kurung. Pipi kempot mun nyarita. Sok hayang ngusap rambut mah. Yang gak ke ka urang Singapura mungkin Jauh-jauh deh. Oh no. Tanjakan pasir Karambi hade siga nu malau anteng dina sanubar nya gadis Subang anteng dina sakayang panjurkan kuring Ajaran. Aya sepeda berjajak kagaban alah Teh lagu naon? gadis Subang Oh, nah. Anu bibir beureum. Bibir beureum kitu. Hah? Pan bibir Lain. gadis Subang Apa naonna kieu? Ya eta gadis di mana? Lain sia sampe alus. Eta teh gadis Subang gitu ya anak pentingnya. Anu penting mah ieu urang hibur. Ngahibur urang Sumedang. Momen urang Sumedang aya urang Tanjung Sari. Urang Sukan, urang Cilembu. Urang Cilembu aya nya. Nya. Kapasir Kaliki Urang Gambrung. Aya. Urang Gambrung Cimasuk. Pokona mah keur meh kasakumna urang Sumedang pokona mah. Nu geus divaksin tapi na anu can divaksin supaya hayang divaksin. Lain bejana ieu teh kan runtuk cenah. Baheula mah ieu.
Runtuk tapi pan teu meunang geus kawin mah ieu. Tuh, sok teu meunang pajak rek bagera Baheula cenah. mah ieu teh sinen. Oh, sinen. Sinen moyan. Baheula teh ieu teh sinen moyan. Ulah isuk. Ulah isuk teh. Cigo gawe dia gawean. Moyan. Ah, sekarang heran. Urang kan, saya inget abdi keur sakola, paling teh guru sakola abdi. Ieu teh samarup pawawan teh, ieu teh aduh. Apa? Dalang atuh. Dalang? Guru sakola mah dalang teh hade. Kan ayeuna mah saprak geus pensiun jadi loba dalang teh. Jadi dalang naon? Jadi dalang kerusuhan. Bapak dia mah dalang calung baheula. Oh. Coba kelompok capiro nah tukang seni unggul geuning Sumedang mah. Sisa atuh teh lah eta daripada. Nya Ya. aya lagu naon, Oh, Cus? naon lah tamat ieu. Lain lah. Saya Ayo kieu ye, ti dia nyambung ka dia. Nya, Bener itu. sok Video heula we. Video heula. Nanti dia heula ya aya Lagu lagu naon? bisa kitu. Lagu yang almarhum tersangka. Terus Oh, gitu mah. atuh nyambung mending ti dia heula ka dia. Ti dia ada lagu naon lagu Oh, naon. sok. Baca lagu naon apa? Tuh lagu naon eta nyi? Nu Oh, coba ingat teu nu bisa. ingat. Kan nu Oh, ingat. anu lagu curhat tuh lah. Nah, sok. Kita aya lagu curhat teuing. Aya. Ya kumaha? Aduh cenah, kalau sesanu kitu curhat eta tang, bisa lagi. Kasusah gitu. Curhat eta teh. Sok atuh ngong, kumaha dawing teh apa laguna? Sok. Kasusah geus tambah rumah tangga keur payah salaki ngarti pandi imah temahing bahan sorangan batang papaseaan rian kuat asa ulah basila gogoda coba Nambah rumah tangga terbayar salaki lelaki pandi imah temahi mupakan sorangan asal ulah basila Jadi kenal. Iya salah apa? Laguna ge. Ai tadi cacing mah. Udah biasa dedengin we itu dah. Iya pan, geus nyaran ieu. Ci coba ieu na. Oh. Bagian pameget, so. Urang tes urangnya. Sabab kan tadi hayang diajar ngacapi. Urang Lamun diajar ngacapi, kudu bisa ngalagu. Oh, kudu jeung kawin. Lagu naon, so. so kayak Siapa? bisa tuh Emu teh lagu lah, ada ulang Bisa, disingkat. oh Bisa nya apa? Urang diajar teh. Amang bisa teu? Nu bahasa ti urang teh ngan bahasa. Nyanyi bisa henteu ngalagu. Asal dasar lempang ieu mah ieu. Pangerakeun atuh. Kira-kira kentong. Namun itu percaya mah. Dan ada pamajikan ka bawa ih. Ya mau sakitu. Ya. Boro-boro ngadang di piring gunung kieu. Kamari takbiran, di piring ku bedug. Nah si asup satu. Teu nyurup kan bedug. Ngomong anu kieu. Ai bedugna asurupanana kenor teuing atuh. Surupan bedug. Coba dipentes. Ulah pinter ngabodor unggul. Nya. Ulah mun abang kamu nyari. Sok hayang nyaho dina dunia pokal. Dah. tinggal sok Ada yang benar ya. Itu. Aya lagu teh nu kieu Hah? nya. Basa anjeun waktu. Kadek ya. Kuring mah teu percaya lamun sorangan. kudu banget Sama kudu Backing vokal. Aya backing vokal. Nuturkeun di Anu jalan duaan teh naon nu duaan teh ningan? Duit duet atuh. duet Ai tiluan naon teh kurang Jakarta kan. Aya teh Duit. Keduaan. Keduaan. Ai duaan mah duit. Heeh. Tiluan. Trio. Opatan. Opatan. Kuartet. Kuartet. Limaan. Kacempet. Menepan dompet.
Di itu nama merepet. Jadi lepet. Ada dia, Mereka sampur, bener emang dia Ya tuh, jangan ngapalkeun lala. Iya. Tukang rebab di dieu. Sok inget-inget atuh rumpakana. Tukang keset di dieu. Tah kitu. Basa anjeun wakca nyarita satara paeta untuk disangka Kenapa di tangannya? nggak biasa tapi ngana nganci rasa katerita sarasa katerna pangan biasa tapi dina nganci Aduh. rasa kacinta sarasa katresna kalimat Hei, mata cek kuringnya gitu, bareng duaan. Dinya pohoan, Tak gitu ngarakeun. sok duaan ke dasar. Sama mangga depan. Mangga cek ada pohon. Iya mah apal. Sok. Maca. Balik kali. Si belah. Saya diajar. Kuat. Basa anjeun waca nyarita satara basa henteu disangka disangka Nahina biasa tadi dina dengan rasa cinta salasa katresna tarima kuasa ditolak asa dereka lawangan lepas salira kakana wakca ayeuna desangka darah cinta padahal kuring nganci tiba heula tersangka geuningan are sarua anjaka kuring aya nu boga Nyari moal beunang diubaran najan tutupuran bae teu panasaran mumpung orang keneh mumpung orang gelis keneh opek garasarakeun tati lusa kalian udah bangun lompatan letakan lencana Asik. ngareyan babaturan sulametan lamun arek dimandian adona lompat ngajauhan Ngajauhan. taradaek di pajuan rayut guguli gira si hito si budak bangun diwali jadi kasih mandor si itu sudah bangun ayeuna jadi kaso nyari moal beunang diubaran najan tutupuran bae teu panasaran mumpung orang keneh mumpung awit cerdas keneh asa garasarakeun aing mah rek kawin deui awas ya atuh aing rek nyerahkeun wing Tapi kieu daripada itu nyerah ke heula. Ti ayeuna we urang teh. Neangan deui ngajajar itu Kang nu hayangeun. oh aing